Astagfirullahaladzim. Kunaon pi? Keur lieur. Budak kene geus lieur atuh. Loba tugas di sekolah. Wajar da ngaranna ge diajar atuh. Boga indung teh bawel aing mah tugas deui. Ngerjakeun PR titah ngapalkeun. Nya atuh Hari abi jajan teu dibere wae. Dedah teuing keur teu bogaeun meureunnan ya pi. Hah? Teu keur teu bogaeun. Manehanana esuk balanya ka pasar. Maka jeung ka Prama cara dibawa empi mah. Ada da teuing karnya di bongohan wae teh teu jajan teh. Di bogohan we hayohnya. Gitu. Pajarkeun teh empi kerap cing pinter sing rajin sakolahna. Soson-soson cenah gitu. Padahal mah heueuh jeung naon sakolah dokter geus aya. Heueuh. Pake jeung dokter geus aya. Ayeuna polisi geus aya. Geus polisi ge. Tentara geus aya. Aya loba. Keur naon sakolah? Hari empi atuh. Heuh keur naon kitu sakolah? Ya, da aya batesna atuh batur teh. Nu jadi dokter aya batesna, TNI aya batesna. Ngara jadi sarjana sakola. Pas sekolah teh ngara jadi sarjana ongkoh. Naon? Meh jadi sarjana sakola teh panan. Keur naon jadi sarjana? Nah, jeung Sarjana oge gini kan. Diadukeun jeung maung eleh sarjana. Atuh da beda eta mah. Beda atuh teu banding atuh eta mah. Bae aing mah. Sak tempi. Lain simpi aya gitu. Aya eta belah dieu. Lagi curhat dan mengeluh. Saha eta? Di daguan teh. Indungna neneangan hayo. Oh kitu. Di dieu ieu. La ilaha illallah. Budak teh nya euy. Tara-tara si eta datang-datang tuh jalan giplek. Oh beda paingan. Rada beda. Atuh. Ameh rada kasep atuh. Beda ari geus dangdan mah kaciri. Biasana mah kuleuheung. Kuleung. Ayeuna bener rada gindingnya. Ginding ayeuna mah Kang. Tuh dah. Aing make meuli baju si bapa mah mere si mamah teh. Hajakeun ari keur empi mah. Ari keur empi menta kitu eueuh deui. Ampun Gusti. Naon ai empi atuh. Datang kerek ke datang bapak teh jauh diomongkeun. Jauh kurawat. Lain indung maneh neneangan ka dewek. Mung aing mah teu nyaah ka indung teh. Teu meunang kitu eta teh. Burung palung bodo gelo indung sorangan teh. Da nyarekan wae atuh si mamah teh. Mantak nyarekan wae teh nyaah. Lain tina ngewa kolot mah. Nyarek talin tina ngewa. Mung aing mah da naon abi teu salah naon jol digebuk we. Mah nya teh salah naon jadi gebuk. Teu pira gra. Kamari teh teu pira empi teh. Si mamah keur heuai di tembok sungguh. Atuh. Tah eta lenger sia teh kabeuting teu meunang campelak teh. Lah astagfirullah. Cing nyaah yeuh kadengekeun ka indung teh. Sabab indung teh anu ngandung urang sia teh. Maneh moal bisa lahir ka dunya lamun eueuh indung. Hidap moal tiasa tah ayeuna maneh teh bisa gede jiga kieu lamun eueuh indung. Anger indung anu ngurus teh. Kade ulah doraka. Ka indung teh surga itu di telapak kaki ibu. Tuh, cek keterangan kayak gitu. Cek keterangan dauh Rasul indung. 3 kali. Pan ku sahabat teh ditanya saha anu kedah dihormat ibumu. Kakarak bapamu. Tuh. Berarti ka indung mah minta duit 3 kali, ka bapa sakali. Lain gitu. Lain minta duit jajan, Pi. Indung kakarak bapak berarti maneh teh boga indung teh kudu 3 sia teh. Sarwana ieu mah Kang ge atuh. Lain kitu. Kabina-bina teh kudu dihormat ngandung harti eta teh. Eta teh urang teh. Darajat indung tadi angkat ku Rasul 3 kali sabab naon loba jasana indung mah. Luar biasa. Ti miti ngalahirkeun
Dug hulupet nyawa tanggal luarkeun maneh teh. Juru nama teh tetep Bersimbah darah. marokan kate. Sajuru disebut ngajuru pan ngajuru nama maut katanya sajuru nama maut pertarungan hidup dan mati mence Marokan teh ngabelaan anak teh kitu tah. ngabelaan budak teh kudu hormat ka indung teh lamun libur sakola beberes Bantuan indung teh. Udah nyarekan wae. pang nanyarekan wae teh beureun manehna bangor Picarekeun teh kitu. carekeun da lamun manehna soleh mah manehna bageur mah daek ngaji daek sakola daek ngerjakeun PR Ulah talangke kitu teh. babantu ka indung Tak kitu. beberes Sok aya kadek mah wadah. ngumah wadah meresan eta atau meresan baju atau sorangan Minimal apik-apik sorangan atuh. minimal geus bangun tidur teh beberes Beres kayaknya. bina-bina Ulang teuing andalkeun indung wae capek kitu. ulang andalkeun indung wae capek indung teh Endang gitu. oh gitu dengekeun yeuh dengekeun Sok tadi bapak kita. pepeling ti bapa ieu surga teh di telapak kaki ibu Deuh. Marokan. Aya. heueuh aya laguna aya laguna Tapi kayak jadi lagu. aya nu bukan jadi lagu tadi Bener. dengekeun Sok cikan. Kupingkeun pi. nya kudu hormat ka ibu karena ibu jasanya tidak bisa tergantikan. Iya betul. Masih bersama Jagat Sudarudi. 9 bulan ibu mengandung dan melahirkan kita ke dunia. Siang dan malam ibu menyusui, tiada merasa lelah dan letih. Kasih sayangnya, cinta kasihnya sepanjang masa. Kasih sayangnya, cinta kasihnya tak terbalas emas permata. Balaskan jasa seorang ibu. Surga di telapak kaki ibu, itulah hadis Nabi Muhammad. Jangan durhaka pada ibunda, di akhirat mendapat siksa. Amit amit. Surga di telapak kaki ibu, itulah hadis Nabi Muhammad. Kalau kita berbakti padanya, di akhirat mendapat surga tuh. Berkahna doa tidur teh gitu. Harus berbakti kepada kedua orang tua, Kalau khususnya kepada ibu. tomat ya itu. Siap Bapak. Aduh. Maafkan aku Mama. So, minta hampura ka indung ulah pasya wae. Bener. Bantuan indung Nah, sing pinter ujagna, laras. sing nyaah ka indung. Lamun urang mendapat ridho indung, urang bakal ka surga. Masih Amin. Amin. Jagat Sudarudi channel. 9 bulan ibu mengandung dan melahirkan kita ke dunia. Siang dan malam ibu menyusui, tiada merasa lelah dan letih. Kasih sayangnya, cinta kasihnya sepanjang masa. Kasih sayangnya, cinta kasihnya tak terbalas emas permata. Surga di telapak kaki ibu, itulah hadis Nabi Muhammad. Jangan durhaka pada ibunda, di akhirat mendapat siksa. Doraka mendapat siksa. Doraka ka indung teh. Surga di telapak kaki ibu, itulah hadis Nabi Muhammad. Kalau kita berbakti padanya,
di akhirat mendapat surga. Berkah doa ini jadi indung. Gitu gening lagu teh. Jadi lamun urang doreka ka si mamah teh Bakal ka neraka, Menang siksa. bakal menang siksa maneh teh. Allahu Akbar. Nu matak teh oge ulah kade ulah ngalawan ka budak mah eta ka kolot mah. Budak ka kolot teu meunang ngalawan eta. Tong borong ngalawan nyebut hish we. Nyebut gitu menang. Nyebut we. Dititah ku kolot nyebut teu meunang eta. Doraka eta teh. Doraka eta. Ya Allah, mama. Ulah hayang naon bagurna ka indung eta we pas hari ibu. Bari nyieun status Mother Day. Kumaha cenah satu-satu. Selamat hari ibu, mama engkau segalanya bagiku. Ada. Cek indungna teh ngajawab. Dibalas tah. Leres ujang mamah teh sagalana geuning sagala ku mamah. Sagala. Nyeseuh ku mamah. Gegeroh ku mamah. Beberes imah ku mamah. Nepi ka ngurus-ngurus incu ku mamah. Mama teh beureureuna. Siapa bade menta hampura. Jing, Juga itu ka. kumah suku indung teh. Ngupruk ka indung ka itu. Surga di telapak kaki ibu deh, surga teh. Geura alap berkah na ka itu. Jing beberes. Eta atuh urut sare, eta beresan ku sorangan ulah ngadalkeun indung wae. Mandiri urang teh. Siap. Mama, hampura mama. Aya 5.000 atuh Pak. Kalah minta jajan. Main tak indung maneh. Tuh udah gitu aya. Lempar sana lempar sini. Boga budak teh kitu. Ya barokan kan teh Kang. Heeh. Budak meujeuhna keur meujeuhna teh Kang.